warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anu simkuring dipihormat, rerencangan anu simkuring dipihormat. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kahadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing nikmat iman, nikmat Islam sarta nikmat sehat kage urang sadaya dugi ka urang sadaya tiasa katepung paampok-tumpok sasarangan dina ieu acara. Tahilap selawat sinareng salam hayu urang panjatkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina para sahabatna sarta urang salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Teknologi dina mangsa kiwari tos teu tiasa dipisahkeun deui ti kahirupan urang sadidinten. Sanes ngan saukur kolot wae anu ngangge teknologi. Ayeuna mah nepikeun ka barudak oge tos kenal kanu namina teknologi. Teknologi teh ngagaduhan seueur mangpaat kangge kahirupan urang sadidinten. Salah sahiji mangpaatna nyaeta internet. Ku ngagunakeun internet, arurang sadaya tiasa komunikasi sareng kulawarga anu tebih. Sanes kang saukur eta wae, teknologi oge tiasa nyebar luaskeun informasi jeung sajabana. Di masa pandemi ieu teknologi jadi salah sahiji pangabutuh di kahirupan urang sadidinten. Ti mulai pagawe kantoran nepikeun ka barudak TK, ayeuna mah butuh pisan kanu namina teknologi. Lamun teu aya teknologi, tangtu bakal pangaruh pisan ka kahirupan. Komo deui ayeuna mah diajarna oge sacara jarak jauh. Nu hartina ngabutuhkeun alat komunikasi kangge diajar sareng nyebarkeun informasi. Salami pandemi, arurang sadaya henteu tiasa kapendak sacara langsung sacara rerencangan. Tapi ku ayana teknologi mangrupa internet, urang sadaya tiasa ngobrol ngagunakeun HP. Guru-guru oge ngajarna sacara online. Nyaeta ku cara ngirimkeun video pembelajaran ka murid-murid atanapi ngirimkeun materina. Lamun arurang sadaya henteu tiasa manfaatkeun teknologi sacara bijak, arurang sadaya bakal kapangaruh ku hal-hal negatif anu aya dina teknologi. Salah sahiji hal negatif dina teknologi nyaeta seueur rumaja anu kacanduan ku game online, nepikeun jelek kana segalana. Ngabuka situs gambar atawa video anu henteu sawajarna. Tapi aya oge sisi positifna, nyaeta tiasa nambihan ilmu. Arurang sadaya salaku rumaja anu jadi harapan bangsa kedah tiasa nyiptakeun teknologi anu leuwih canggih, anu leuwih sae deui. Lamun urang sadaya tiasa ngadamel teknologi anu enggal anu tiasa mangesihan manfaat ka kahirupan sadidinten, tangtu urang sadaya bakal ngabanggakeun bangsa Indonesia. Rupina sakitu anu kapihatur, hapunten sagala kupi kalepatan sareng kakiranganana. Sewu nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.